Nyucut kalur kelemur ngabela pertiwi tibalik kisah ngejadi berat anak king badodaya geram mulai budaya nu baris jadi ciciran pusaka negara bikin jati diri ngangkat harkat martabat Sunda dan Palare. Sauyunan tina jiwa masih hampang raga jeung hampang carita pek gerak bawah uditeun dina handeung ieu baheula saur sepuh oge eta teh kesan sampeun pek gerak buktikeun anu tunggal dina hanjuang yang baheula da saur sepuh oge eta teh kesan halal. Kemana kita sana
Tulis